pangit ampun parawon ka Gusti Maha Agung nedapang giat pangraksa para abdi-abdi seni di pajajaran sewesi ini aki ngembaatkeun jalan raratan katampian gesaan mandi kaleuwih patahunan leuwih nu ngaruncang diri-diri manusa kiwari rek mulu nurung tujuh ngaliwat ka pajajaran moal bade pulang anting padung dengan jeung usikna pangbalikan sampung rasul Lesan lah. Eureun heula nah. Amun batur eureun sararea. Ari batur gempe. Bakat kuraoseun. Oh? Raoseun. Nah, di kupingkeuna raoseun. Ngan. Eta nu redigigan teh raoseun. Oh, tapi nya eranya. Heeh. Oke. Ke deui ayeuna mah urang naon kitu nepangan heula kasadayana baraya nya baraya RPJ TV anu sami manco dina HP-na sewang-sewangan atanapi dina naon bae nya dina medsos nya utamina mah YouTuber sadayana nya sami manco alhamdulillah wilujeng wengi kanggo kasadayana salampang baktos ti urang nya sapara kanca di RPJ TV anu alhamdulillah dina ieu waktu tiasa live streaming langsung tiasa ditontonnya kusadayana tah kitu nya urang nepangan tawis dedes tawis nyaah rupina dina ieu waktu kasadayana anu sami-sami hadir manco dina ieu waktu kalayan alhamdulillah urang dina aya naon kitu aya dina kaayaan sehat nya eta utamina mah mugi-mugi atuh sadayana oge sing sararehatnya di bumina sewang-sewang atanapi di mana wae ayana nya urang teh nya eta nu dipalar ku urang mapan sehat kitu nya terus deui insyaallah paling teu ari teh sehat mah urang kuat eta kapan ayeuna teh kudu kuat iman kudu kuat imun tah eta terus pisan Ari iman teh naon ka kade urang bicara ka iman mana lain kumaha jadi urang saacana panjang lebar ka itu kasini urang ngeunalkeun heula oh nepangkeun tah nu tos teu beurek deui modenan ari tos teu beurek deui kumaha nya nepangkeun ya sim kuring anu asma tanapi kakasih sim kuring Kang Kuman teh ras salira saha nami teh kunyalira we kunyalira sok apaan nepangkeun sorangan-sorangan ku sorangan ambe ambe baraya sorangan sadayana bari hoyong uping cenah suantena oh nyasat para tuh sok buru-buru dah moal naon moal sok kalau kaki kituan sok itu awatos penonton teh apaan perkenalan ngenalkeun ka baraya sadayana bilih patepang di mana wae pan urang teh ari geus apal namina mah engke bisa ditegur atau saling sapa saha nami maneh
Sok, apa ieu? Tah kitu, nepang kuku nyalira. Ku nyalira nepangkeunna, heeh. Jadi model eta, model Kang Jajang tadi. Nya model mangkuma. Gitu. Jadi urang teh jadi langsung memperkenalkan diri teh secara langsung pribadi, saha di mana pan gitu. Pok we entong lami-lami teuing. Tong mami teuing. Hah, itu depan kan bisa kumaha. Ente sok ada kusorangan nepangkeun. Sok kantun nyarios entong bangga-bangga. Tong bangga-bangga. Kana ira hapok lah tuh gara-gara Sok atuh. Sok antep pun kayaknya tong bejaan wae. Sok enaman ieu kusorangan we. Jadi si atuh mangdang kudu kumaha ieu teh. Nya sok nyarios. sok nyarios Sok. ngalira. Apan eta gaduh-gaduh eta gaduh imik-imik. Jadi lamun kitu mah naon da ari nepangkeun sorangan ari kudu nitah batur mah kumaha. Sok we kudu nya sorangan. Sok. Apa kita di arek kan didinya teh ngecebrak wae kumaha teh. Sok atuh sok ayeuna mah bener-bener sok. Era ya. Kita nepangkeun ku sorangan kalah perengkelan kitu. Naon sok pok nyarios pan ieu gaduh hiji ewa. Sok Mangga mah. Nepangkeun. kos tadi Kang Jajang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nepangkeun nami sim kuring entos biret deui. Aduh. Astagfirullah. Pan maneh teh apa Kang ngaran sorangan piraku teh apa? Sumpah poho deui. Piraku poho. Poho deui sumpah. Atuh nu apa ge di tadi we poho. Aduh. Ari nu marangil sok naon? Era sumpah nu taleutik. Lain sok ayeuna mah. Meureun peda sarua jeung anu sok nyuling. Sarua jeung budakna ngaranna. Era atuh asa jeung kabesan. Tekan bae sok ayeuna mah da orang YouTube mah sadayana penonton mah can arapaleun saha salira teh namina terus di mana terus di Pakasaban meureun kana naon. Panjang lebar atuh mah. Apan supaya apa jeung segala rupana. Pamajikanna saberiji, budakna saberiji. Entong ketang mah. Entong. Jadi asa kasiniran abi nyerios kitu mah. Eta we sok pamenangkeunna. Nami terus di alamat di mana? Nah, Gitu we. Nami abi anu tos teu bidek di. Duh, aing mah sakar. Beneran. nah, Aas tuh saeutik. Saha nami teh saha? Aas. Sok kari ngomong heula enak. Oke. Dibahas deui aas teh lamun rek panjangan gitu. Asa kitu we Kang Kuman. Mohon. Wasta abi anu sararos nama Aas. Aas. Anu tos teu bidek deui lah. Mohon. Henteu nami tambahan da aya. Teu aya Kang Utama lagi sumpah abi teu aya. Ya pilih sapertos Kang Jajang pan tadi Kang Jajang bok. Aas bade aas naon? Wios Aas sih hungkul abi mah. Jadi bade sakitu wae. Sakitu cekap aduh. Ya atuh. jigana AAS teh singkatan. Bisi aya singkatanna naon gitu. Aya. Kada dicarioskeun teh Ya katana. singkatanna naon gitu. Aas teh pamit tepat mah Ana asli, Naon? Ana anak, Ya. Esna Singaparna. Jadi Singap- Aas teh anak asli Singaparna. Tuh. Jadi orang Tasik meureun teh Singaparna teh nya. Oh, tuh sakalian ayeuna nepangkeun ka baraya anu di Tasik, aya di Tasik ayo nepangkeun orang Tasik teh. Oh nyanya ke urang Tasik, sa Tasik kitu tah ka urang Singaparna, sa Pangalengan. Urang Singaparna sa Singaparna. Nya. Ulah teu nyambung kitu piraku di Singaparna ka Pangalengan atuh jauh. Nyambung teh atuh lepat pengen abinya. Sok ayeuna sapaheula penonton Sepertos sadayana. sepertos kieu. Ka urang babakan Cianjur saciseupan pangteunya. Itu nyambung eta. Sok gitu. Sok ayeuna mah sing laras perkenalkeun dirina atawa salam-salam. Pangan ka baraya. Nepangkeun wasta abinya nu tadi teh Aas. Kintun-kintun model salam-salamilah ka wargi-wargi anu aya di Tasik, sa Tasik. Heeh. Nu di Singaparna, Ya. anu di babakan Cianjur sakitu.
Heeh. anu nyalah di ilmu urang di ilmu awi modern ngejeuhna sakitu Nya jeung tepang deui sareng bahas kitu tah dina channel anu tos biasa teh nya. eta RPJ TV teh. mohon da kumaha ningan Tah eta utamina mah salam pangbaktos we. Salam sono nya ngalangkungan media elektronik aya medsos teh alhamdulillah urang tiasa papayun-payun atau napi bertatap muka sok sanaon sareng kamera gitu nya. Pajonghok gitu nya. Pajonghok pan naon teh kitu padu teuteuk. Jadi kitu mah jelas rupana Mang Aas teh kieu ngan geuneuk kitu. Tah kitu tah masalah geuneuk tong dibahas. Di si aya nu kasiniran soalna mah. Soalna mah ieu rada kumaha ari geuneuk-geuneuk kitu mah. Kang Jajang itu rada jauh. Iya we sim kuring. Tah kitu Kak as nah gitunya nama urang tos parantos gitu nepangkeun kasadayana istilah nama naon gitu tos nyapa ka penonton sadayananya tah nama urang sambil hiburan atuh ngocoblak wae mah da moal beres-beres urang teh pan urang selang-seling we nya atuh lain selang-seling gitu cek maneh teh selang sekar we tah gitu tah margina urang Sunda ayeuna nya urang Sunda kaleresan ieu ngabaha eta napi dina aya kacapi sareng suling urang nyobian kacapi suling gitu nya tah ka pendengar sadayana atau napi penonton sadayana wilujeng nyakseni wae nya dina channel sewang-sewangan tak gitunya. Sokah. Urang hiburan heula. Pilih bade ngalaku atuh. Aas bade ngalaku. Aduh kumaha nya Mang Jang? Nah kumaha? Lain teu bisa ngalagu teh. Nah, Lain teu apal. nah Kumaha? Soantena ya aduh. Oh nuju kaganggu suara. Ganggu. Tadi ditajong. Oh nuju. Asa teh nyambung ya. Nah kumaha? Ari suanten mah tina ieu tina genggerong, tina tenggorokan. Naon sangkut pautna jeung ditajong, ditajong mah da sampean biasa we. Pan kieu abi teh pas jekuk pas ngagorowok. Jadi saya pun napasna Dina ngagorowok. kaganggu pita suarana ku kecogorowokan. Ditajong. Atuh kitu carana mah. Urang nyobian we Kang Jajangnya. Heeh, urang nyobian ye dina tugu laguna teh catrik teh catrik urang nyobian aya naon gitu lagu ya laguna teh sancang kemelang siap wilujeng nonton kang kasadayana ya baraya RPJ TV di mana wae ayana. Di Cisompe kunaon hate nyeredet ninggal imut hate bet asa kapelet diranca buaya kapaksa eudakeun cinta dibarengan seahna ombak sagara Salajengna mun isuk pageto kuria pareng kasantol Siap lalapan namanya. lah jauh prak-prak. moal poho namprokeun rasa kasono
di Cilaut eureun kadedah teureun ngagalindeng ayeum katresna teu parem-parem lamun urang teras kasancang nyerakeun rasa kamelang jalan anu ngembat panjang marengan rasa kabagjaan mimpi lung kawing pasir mapailong kewang jungkrang terjadi jurang panghalang sepanjang tacan kasorang pasisir Jayanti jadi saksi nu abadi nu kiwari panurang atas ngahiji seang ngajaladi jadi saksi nu abadi kanya amanjang sanajan dugi kapati isuk paketok kang as kuring pareng kasantolo moal poho namprokeun rasa kasono di Cilaut eureun kadeudeut eureun ngagalindeng ayeum katresna teu parem-parem lamun urang teras kasancang nyerakeun rasa kamelang jalan anu ngembat panjang marengan rasa kabagjaan mimpi lung kawing pasir mapailong kewang jungkrang teu jadi jurang panghalang marengan rasa kabagjaan lain bahasnya mana yang nama nyorak bisa ngan cing ayeuna urang cenah nyuling ngenyo oh nyepen aku teh bisa mengajak da ieu lobana geuning da bieu mah loba baturna aduh aya nu bahasa ngak abdi ngajak cenah sorak sok sorangan lain ari intina mah kieu nya ari dina kasenian bos seni naon bae geuningan nya sok aya intina mah ku babarengan ngeunaheun teh tah kitu nya geura urang cobian lamun suling sorangan beunang cing hayang nyaho kumaha nya memang gitu intina kan ku babarengan tapi cing cobaan sorangan cing hayang ngadangukeun hayang menikmati ya iya atuh hayang ngadengikeun abi oge heeh cing sok laguna hayang lagu naon eta mah teu langkungna mangga bisa aya request aya karesep itu cigana ngeunaheun lagu anu jadi sulingkeun misalkeun ku suling misalkeun taena hayang lagu naon pas kitu nya sampai ngeunaheun
Cing hayang nyaho diberena lagu naon. Urang mah urang menikmati we hayang nyaho. Oh, So. ngasihan anak aap Kade weh engke merenang dina ieu nanya kudu bener-bener jadi dijiwaina direnyepan gitu. Jadi diasupkeun kana hatena kana rasana ngabe karasa ngeunah-ngeunana nya. Nah, Sok. Nobian ya. Kumaha? Kadieu da urang ngadenge kena ke kadieu we ka urang ngadu antep aja macam nyuling itu Yo. usunya iya kadieu Kaditu we kaditu. Belah ditu da kadangu nya. menang kan sok Guna. Bakat pengeuna. Bakat pengeuna. Kunaon kela Ngeuna. menikmati menjiwai ngarasakeun kagenahan Genahan genahan itu kumaha. lain ku genang sama hitut sih hitut klecis geuning sulit kan jauh kudu direngersep enak Lah, mersami ai Sugande nepikeun kaki itu teh gena. lain eta keur kaki aduh ampun biasa kena ieu mah Heuh disangka mah panya teh gitu menikmati menjiwai gitu. Kita tadi peperanyitan teh karipek. Nu itu hitut. Kamu kene. aduh ya Allah mata kikiran da ariang mah senang lah Heuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. alhamdulillah Cing cirining normal kene pan enak mah anu teu ngameu teh panaon cing. Tah eta meureun. berarti sehat Sehat eta teh. aduh hitut deui aduh hayang jauh Hayang deui. aduh cakap asa coplok tarang aduh Apan ayeuna mah kitu. Tah ieu nya istilahna mah ayeuna dina masalah itu. Teu kaciri ku panon lahir. Ya, dasar harusna tuh jawab peledak tapi karasa kaame kana irung teh nya. siap Heeh, nyata. Tah ku enak kitu, matak lamun aya anu naon teh hitu teh kudu bersyukur. Nah, Gitu. gitu. Soal Apan enak mah nu hitu di deukeutan, Heuh. anu bersin di jauhan. tah eta hitu teh ya mangrupakeun ari hitu teh mangrupakeun istilahna lamun bisa dikatakan mah eta teh gaib. nepi kaki Teu kaciri tapi bau eta itu. Bahaya apan Bahaya. seperti penyakit sasalan ayeuna anu kumaha disebut mah Covid teh ya, teu Hmm. tempo pan. oh dengan batu mah teu ngameu Hmm. teu ngarasa Heeh. lu bukan duit acah Nah. Eta teh penyakit eta teh. Eta teh geuna Penyakit. sasalan eta. Eta penyakit anu ieu teh naon teh 19 kitu nya. oh anu 20 18. oh lebih hiji eta mah nya tak Tong gitu. loba teuing. Tai nama urang mayunan atuh nagara urang malahan masa dunyanya karanapan atanapi ngaranapan di katarajang ku penyakit anu disebutkeunana teh COVID-19. Hmm. Benar? Gitu nya. Nya gitu.
COVID-19 teh anu 18 teh bari jeung teka ciri geuningan tapi Jadi ulah di loba Karimun cenah kaguman. Hah? Jadi lamun eta mah jelema teh jadi ulah di Karimun. Lain di Karimun eta Lah kudu kumaha? berkerumun. Oh, salahnya. Adanya. beda berkerumun jeung karimun. Nah bedana Ari berkerumun mah lamun panaon gitu loba jelema yo pagulung-gulung. Tah pagulung-gulung eta disebutna berkerumun. Lamun di karimun mah eta mah lintang ti anu katirisan. Disebut nu karimun mah. Karimun teh bahasa Sunda, ari di karimun teh ditutupan sadayana. Nah, gitu. Gitu. oh gitu. Ari berkerumun teh disebut berkerumun teh bahasa Indonesia teh apa disebut berkerumun teh nyata ngumpul teh ngariung. Oh gitu. Tah. Atuh ana mah terang abi pengentennya. Heeh. Tah apa teh terang? Tah ieu terang tah ieu pun tah ieu teh terang tah. Eta disebutkeun terang teh. Tarang eta. Tarang ieu di mana-mana oge. Ayeuna Tarang mah paragi eta nih no. Lamun urang mawa sangu mawa naon baheula mah keur usum. lain istrika eta mah. Eh. Kudu di kieu.